Mitra kaum dangu, kareta kadenge ngaguru dina jempling na peuting. Sakapeung jerit na kalakson atawa hatong manjang nyuaikeun ka simpe. Sakapeung ukur guruh na wungkul. Nu disada pinuh ku sumanget. Menang sawatara lila ti harita reg kareta teh ngarandeg di hiji tempat. Laju deui ngarayap dilegleg poek na peuting. Kocapkeun di gerbong katilu. Pok hiji lalaki ngomong kanu diuk di sabelahna. Tiris mai, cek Ismet. Bari nyalingkarkeun leungeuna kana tak-tak mamai. Nyalingkarkeun leungeuna kana tak-tak mamai maksud teh. Henteu, tembal mamai pondok. Rada peura sorana. Daker kata rajang batuk harita teh. Akang mah yang geura dugi ka bumi. Ari tos dugi bade naon? Cek mamai. Bari ngalendotan. Sirahna adeg kana gado Ismet. Hoyong geura eta. Eta naon? Eta taeun ngalotek pokna jeletot ping-pingna dicewit ku mamai. Gurubug ngagurubug Ismet ngagurubug leungeuna beuki ti paparekat nyakal kana tak-tak mamai. Kang Isma buas, cek mamai. Amanya manikawas ka maung bae mamai mah. Bari kita sana naon nembe naon? Ante peknya diciwit deui geura. Aduh. Antong atuh nyeri mai. Mohon nembe naon atuh? Tembal Ismet nyerenge. Lagedai nyarande panona nenjo kaluareun jandela. Di luar poek mani merdong. Red kanu dariuk hareupeunana aki-aki jeung nini-nini. Katilu insuna meureun. Tiluanana nyalegrek kasarean. Kang Is, mamai ngaharewos. Ismet sengkat ngadeketkeun sirahna kana sirah mamai. Naon mai? Tingali manis seragam. Itu seragam nundutan. Cek mamai. Rada tarik bari nunjuk dua panumpang nu narundutan. Serengeh Ismet ge seuri, teu aneh teu sing. Nunundutan dina kareta mah komo peuting mah. Kawasna maranehna oge bakal karitu. Mun teu kabang brangkeun ku kaayaan mah kabawa ku kabungah, kaheab ku seuneu birahi, mana taranghi oge. Tadi teh nembe naon Kang Is? Tos bae atuh mamai mah meuni neuteuli. Atuh dah teresep ari nyarios dipotong-potong teh. Ngewa sok nyewit. Moal sok asal nyarios nu leres.
tembal Mamai. Mitra kaum dangu, seor kareta sada ngaheor. Moal salah ngaliwatan sasak. Telila kadenge jeritna hatong. Mamai nembe tahun mai. Nembe dugi ka tengah bumi wengi tadi teh. Tengah bumi kumaha? Hah? Tengah bumi kumaha? Muhun tacan kalebet pisan. Yeh, sugan teh naon? Jeletot ping-ping Ismet diciwit. Gurubug, Ismet ngagurubug deui. Tuhnya nyiwit wae Mamai mah. Mitra ayeuna mah nu boga leungeun katewak. Dibalikeun ku Ismet. Beungeut duanana pada deukeut. Berai aya nu ngahurungkeun kayu api di gerbong hareupeun tempat maranehna dariuk. Kang Is, batur ningalikeun. Kayak atuh di bumi tong gagara nyaman bae ih. Meni kuda kodok wae neangan liangnya, neangan liang. Kawas tukang ngurak wae. Cek Mamai bari ngalepaskeun awakna tina tangkepan Ismet. Gek deui diuk tumaninahna keur. Hales duk nunuruban sirahna diomekeun da ngaleke. Kujirag kareta ngarandeg ngadadak pisan. Nunundutan ting korejat di luar kadenge nuting corowok. Kang Is, tereh dugi. Hah? Tereh dugi gara sasayagian. Atos daya ge kantundug. Ih, duka Kang Is mah. Kareta ngagaleser deui. Ayeuna mah guruhna kasawur ku sada guludug. Sakapeung aya cahya kilat nu gurilap ngagurat langit dina wanci peuting harita. Eueuh, hujan Kang Is. Cek Mamai. Kabeneran. Omong Ismet. Diukna salse pisan. Sukuna diselodorkeun kana handapeun pangdiukan batur. Si Kang Is mah. Jeleger kadenge sada guludug di sada tarik pisan. Paralak sora cai turun ti langit. Teweh dogot aki. Supaya aki teh hudang iya. Nini mitra nu diuk hadeupin Ismet ngaguyahkeun salakina. Nu dihudangkeun ngorejat bari nyusutan bibirna tuluy kumetap sikikik Mamai seri leutik. Mamai ge jeung akang bakal kitu engke. Cek Ismet. Mundugi. Hah? Nya mundugi. Buat teuing sakadap deui ge akang mah mulih deui ka Cek Astri. Nya Mamai mah. Ismet siga nu diseureud bang bara. Bari ti buburanjat hudang. Muhun tuh dah. Sakadap deui ge akang mah mulih deui ka Cek Astri nya. Mai. Ngan sakitu nu kedal. Ismet teu bisa nyarita leuwih panjang. Hatena kaduhung geus salah ucap. Mitra kaaya nu tadi bear marah mai teh bet ngadadak jadi alum. Mitra kaum dangu. Telila hatong kareta api di sada tarik. Kaayaan jadi cangemprai. Hujan kadengena ribut dan ninggang hateup stasiun. Bandung cenah barereang nuting corowok. Dugi Mai. Cek Ismet ka Mamai. Muhun. Tembal Mamai pondok. Jung carangkat. Ismet ngajingjing koper gede. Ari Mamai mawa koper leutik jeung bongsang dieu si jeruk.
Sanggeus duanana narangtung Mamay lempang hareupeun Ismet. Ari cangkengna dicekel ku leungeun kenca Ismet. Basa suku duanana nincak buruan stasiun. Di luar geus rame ku sora tukang beca nawaran muatan. Ka jalan Pacagalan ya Mang, cek Ismet. Oh mangga Den, tembal Mamang beca. Sabaraha Mang? Tanya Mamay. 150 Den. Sabaraha? 150. Yeay, 70 we nya. Wios lah sok mana beca Mang, cek Ismet. Bari ngenyang leungeun Mamay. Nu ditungtun teu baha, terus ngiclik nuturkeun. Mitra kaum dangu, hujan turun tepati gede tapi kerep jeung ngecerak. Duanana arasup kana beca, nusak gurlingna ditiungan ku plastik hejo. Kebutnya Mang, cek Ismet. Entong ketang Mang. Mamay nempas. Alon-alon we atuh Den, omong tukang beca. Angin ngahiuk tarik, nyusup kana sela-sela jandela beca nu teu katutupan. Mamay menerkeun halsdukna, ret ditalikeun pageuh leungeun Ismet nyampai dina tak-tak Mamay. Aduh capek akang mah, cek Ismet. Puas, tembal Mamay. Hehehe. Ismet nyerengeh teu nembal. Ukur leungeunna ti paparekat nangkep nu gigireunana. Mitra kaum dangu Mamay nu diceluk berang peuting mimiti peuting kamari geus jadi anuna, geus jadi pamajikanana. Sah disaksian ku Lebe jeung Wali sanak badaya Mamay nu aya di Tasik. Kamari pesta lekasan. Ayeuna diboyong ka Bandung, dipapagkeun ku curulungna cai hujan, dina merdongna peuting, dina mangsa harita. Kang, was ya Kang, cek Mamay. Basa nenjo kapalebah pangeureunan bemo. Basa uitiran sabada karita teh. Padahal akang nganggo mobil, May. Geuning ngajajabkeun abdi kana bemo. Nya eta atuh. Tidinya teh weh deui we nya karanca badak. Muhun. Mamay gogodeg. Menang sabatara lilati harita keret beca eureun. Satakerna Ismet nyuaikeun langse saeutik. Katenjo lampu beureum hurung di luhur. Ari kaca Asri akon-akon bade ka mana? Cek Mamay. Curug Ismet antal kana bibirna. Isara ulah geruh. Sieun kadengieun ku tukang beca tayoh nama. Kaca Asri, nyarios bade ka mana Kaca Asri? Mamay ngaharewos ayeuna mah. Ismet ngadeketkeun sirahna ka Mamay. Ka Garut. Ka mana? Ka mana? Ka Garut. Bade naon ka Garut? Alasanana naon ka Ca Astri? Tugas ngaroris perkebunan. Sabaraha dinten? 4 dinten. Sakedap atuh Kang. Hah? Sakedap. Cek Mamay setengah maling reret.
Ditanya kitu Ismet tenembalan hatena Norweco baceo kawas manuk beo. Ku hayang sandang-endeng aya digigireun mamai teh. Resep ku cacaritana, resep ngadenge sorana. Ogo mamai mah. Tapi koloteun. Teu cara Astri pamajikan nu kahiji, ogona teh sok tepi kahartieun. Sakapeung sok ceurik balilihan. Ari ditanya batan repeh kalah beki rosa ceurikna teh. Tapi Astri teh satia jeung bisa ngajajeuhkeun pangala salaki. Mitra kaum dangu Ismet jeung Astri dina ngarumah tangga 10 tahun teh geus boga imah sorangan, geus boga mobil sagala. Ngan hiji anu jadi hanjakal di Astri teh nyaeta teu ku hanteu takdirna kitu, rahimna gabug teu bisa mere anak. Emot kaca Astrinya. Cek mamai ngagebah Ismet antare imut teu karasaeun beca geus eureun hareupeun imah sewaan mamai. Sanes emut kana hujan, sanes emut ka Astri. Rek naon emut ka Astri? Cek Ismet ngabohong. Hujan we dipika emut. Mamai ngagaded. Jerut Ismet turun leungeuna nampanan leungeun mamai nu angkaribung ku babawaan. Sieun kabujang rahat, cek Ismet. Mitra kaum dangu sanggeus dibayar beca ngageleuyeung deui. Ninggalkeun buruan imah mamai. Sup duanana arasup kalayan silih tuturkeun. Mitra kaum dangu sok babawaan ditendeng dina teras. Leungeun mamai ngatrokan panto bari gagaroan kanu aya di jero eta imah kontrakan. Bibi, bi omah, bibi. Geus kulam meureun mai? Maknya nembege cek mamai bari nempo arlojina. Bibi, bibi. Gero deui mamai ngagero. Astagfirullahaladzim, nden eta teh. Tembal nu ti jero. Mohon. Gombrang ti jero imah kadenge sora kaleng rag-rag kana ubin. Gedebut kadenge sora anu labuh, mitra. Telila brai lampu hareup hurung. Katenjo ayeuna mah bi omah keur lempang ngajugjug panto. Da hordengna ipis jeung bodas. Brai panto muka. Alah nden. Aduh, ibi teh ngalenyap. Cek bi omah bari nyusutan dahdirna. Kamana hordeng bibi? Tanya mamai bari ngasongkeun koper. Aduh, disoson den numawi dipoekeun ku bibi teh. Tembal bi omah bari nampanan koper. Sot ditenden ka hareupeun panto kamar mamai. Berai panto muka. Bade taruang aden. Moal bi, moal. Mamai mang nembalankeun. Da Ismet mah geus ngajapapang dina kursi males. Tos wareg tuang mah.
Ngan eta nu tacan teh, cek Ismet bari ngaganjal sirah kedua leungeunna. Naon Kang Is? Tanya Mamai kerung. Ngalotek. Hah? Ngalotek. Ih, ku teu aya kawaragan ari pamaget. Kapan di Caastri ge mendak? Naon? Di Caastri ge mendak, di Caastri ge mendak. Atuh da sejen deui Caastri mah. Lauk ayam jeung daging sapi mah teu beda. Cek Ismet bari jurung gunung cengkat. Hiji-hiji sapatuna dilaan, kaosna disesepkeun kana jero sapatuna. Ngedengna pindah kana tempat sare. Mitra kaum dangu sakedapan mah panon Ismet anteng netep Mamai. Nu diuk hareupeun toilet. Biwirna nu beureum ambu cuy keur anteng nyapek jeruk. Teu asem ai. Kumaha Kang? Teu asem, tanya Ismet. Amis puguh. Palai Kang Is. Alim, walon Ismet bari gidegeun sirahna mitra. Hayang ibak lah. Mani rariget. Cek Mamai bari tak-takna oyag kaluhur ka handap. Lah kuriak sales mah. Mending urang kulam. Tembal Ismet. Ih, hareudang atuh. Ujug-ujug lemah. Mamai bari jung main nangtung. Jeruk nu ka di sabelah deui teh sot weh diteundeun dina luhur meja toilet. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Basa Mamai ngurunyung ti kamar cai mantas si beungeut bari jeung diharudum ku anduk. Terus diuk hareupeun toilet. Hate Ismet ngarenjag. Kop Mamai kana kapas teh dibaseuhan kunu kentel bodas siga susu tina botol leutik. Lalaunan kapas teh diusapkeun kana pipina. Daek teu daek Ismet nyeredet. Ingat ka Astri, pamajikan anu kolot. Tah kitu Astri oge rek sare teh mitra. Sok make kapas dibaseuhan kunu kentel bodas siga susu tina botol leutik. Mitra sabenerna mah
Dedeh pisan Ismet ka Astri teh. Kawin soteh ka mamay lain didasaran ku nafsu, tapi banget ku hayang boga turunan. Mamay nya mamay mitra, mamay nu papanggih basa besuk sobatna di ranca badak, mamay guru SD nu rasana lemes, mamay nu geulis rancunit nu sakitu bulan diudag-udag ayeuna geus jadi milikna. Nya tidinya pisan Ismet boga pangharapan susuganan ti mamay mah dirina teh bisa boga budak nu bakal neruskeun turunanana. Ngalamun wae akang, Kang Is, ngalamun wae. Cek mamay muyarkeun lamunan Ismet dina mangge saharita. Bohongan diantep bae tuh dah. Walon Ismet rada bangkenu. Ibak heula atuh cik. Alim. Naha? Tiris. Hah? Tiris. Tamas atuh. Hah? Tamas. Alim deh. Gentos acuk atuh gentos acuk. Alim. Naon atuh anu teu alim? Bobo bari eta. Cek Ismet. Jangilek mamay ngajangilek jung nangtung. Tapi tekebat ku sabab leungeunna kaburu ditewak ku Ismet. Rek diacuk heula Kang. Kang Isma. Tekedah. Cek Ismet. Mamay gugurubugan. Tapi kaburu dihempi ku Ismet. Simbut gede dicapit ku sukuna. Brai dibuka kuduaan. Jijik acukna bau kereta api imani bau stasiun. Cek mamay. Ismet teh nyarita naon ukur netep nu ngagoler gigireunana. Mitra kaum dangu peuting beuki jempling hawatis matak sungkan nu rumingkang. Pok mamay sumarita. Kang Is, teh emut kaca Astri. Cenah bali mari ngereret ka Ismet nu kiwari gesah jadi salakina. Detik ieu Kang Is nu mamay tong imut-imut sasaha. Mamay imut, Ismet imut. Di luar hujan geus teu pati gede tapi candraat pisan. Kang Is. Hah? Tetep Ismet nyang saya kana buledan panon mamay. Bet katenjo aya nu nyalangkrung. Aya talaga ngagenyas herang. Mangrupa rambisakna cai panon. Geuning nangis mamay mah. Nah nangis. Mai. Kunaon ieu? Sanes. Sanes naon? Sanes. Kang Is. Kang Ismet mah. Naon Kang Ismet teh naon? Kunaon make nangis? Kang Ismet sanes anu mamay. Kang Ismet sanes anu mamay. Kang Ismet anu ca Astri. Cek mamay bari ngagabrug awak Ismet. Laju ngarangkul ti paparaket segeruk weh ceurik.
Mitra kaum dangu demi Ismet leungeunna hidang ngusap buk mamai nu meles hideung ombak-ombakan. Sausap di korona berat lain memesan kadedeh nu ngaguratna hatena mau bisa pupus deui. Dedeh ka mamai beda jeung dedeh ka Asri. Kaduanana ge dedeh 100% sewang henteu 50 gumulung dina atina. Mai ulah nangis atuh. Kang Is mah resep ah. Kang Is, Kumaha? Mamai teh pelakor meureun. Mamai teh rebut. Mai tong kitu atuh ah, cek Ismet. Sirah mamai dicengkatkeun ditetep seukeut panon nu buleud cureleuk teh. Talaga nu tadi ngeyembeng ayeuna geus budal. Limpas mitra teu ka Bandung. Anjeun setia bumela taya sudahna dumati anjeun marati babati rejeng asihna. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.